tepikeun ka apa tapi teu sadayana seueur jalmi anu beunghar oge biasa muka ninggal Gusti Allah sapertos Imam Abdul Hasan Asyadili pendiri Thariqah Syadiliyah sami anjeunna mah anjeunna teh jalmi beunghar bukikeun unggal dinten teh ngao acuk teh anggo acukna teh guntas gentos lain sami sakali jika urangnya geus bau urang bakal diganti eta mah unggal dinten digentos acukna teh nu ngalayanana anjeunna ieu mah ulama nya contoheun urang 16 membantu nu ngalayan anjeunna teh teras anjeunna gaduh 6.000 santri anu mana 6.000 santri eta ku anjeunna dipasihan tuang gratis eta ku Imam Abu Hasan Asyadili dina hiji waktos Imam Abu Hasan Asyadili kasumpingan murang kali santri utusan ti rerencanganna sore eta rencangan jangjing anjeun silaturahmi ka rencangan bapak cek ajengan eta teh nu orang Tunisia saurna teh nya silaturahmi santri eta ka Imam Abu Hasan Asyadili dan je waktos lami kalamian panginten bari uwi eta santri teh nyungkeun amanat cek Imam Abu Asyadili amanat kami kanu janten guru anjeun bejakeun ka guru anjeun tong dudunya tong cinta kana dunya wih bahasa eta semurang kali santri teh dugi ka Tunisia ditaroskeun kuno janten guruna teh menawi cenah ujang aya amanat ti Abu Hasan Asyadili nyata mama teu aya sanes teu aya isin rek nyarioskeunana wih deui eta guruna teh aya amanat ti janten Abu Hasan Asyadili teu aya mama dieukeun ka haben-habenan ditaroskeun nembe mama hapunten bilih abdi samtak abdi teh teu wantun nyarioskeunana cariosan Abu Hasan Asyadili nu kedah ditulikeun ka mama da geuning cariosan teh awon naon cenah keun bae sok mama siap cek Abu Hasan Asyadili Imam Abu Hasan Asyadili mama teh geus hubud dunya cinta karena dunia padahal jalmi teu gaduh naon-naon nyurungkeun cisoca bener jang cek Imam Abu Hasan Asyadili mama teh cinta karena dunia mama nalika takbiratul ihram Allahu akbar inget karena dunia can boga duit rek ngalaksanakeun salat teh inget can boga beas geus hubud karena